naik ngulang balung gitu ngurup kusunu jika buntelan hitut bah. Kenaon? Bukan tanya we tuh. Sugan aing kurang aing. Lain ya teh lieur, duh pemajikan keur nyiram hayang basok tulang, bingung neanganana. Bingung neanganana hayang basok tulang. Pemajikan. Nah, ini penting baso tulang maloba tuh di pasar di tukang baso oge atuh. Pangmikirankeun atuh nah kan aya basok tulang, meureun tulang jalona teh keur naon di pura. Lain bakso tulang. Naon, Bah? Bakso di tulangan, dasar sekolah aku sulu. Oh, Bakso di tulangan. Dengan aya bakso pocong cenah Bang. oh ayo namanya. Anu eta jelema naon bakso pocong pira ku bakso di pocongan. Ngaran ngungkul eta mah lain bakso tulang. Bakso di tulangan. Abang zaman viral aya namanya. Mah itu meureun kieu nya. Kalau tadi teh baru bayar ku sulu mun padah kieu bakso sapi. Oh basona ti daging sapi. Heeh, bener tak kitu. Bakso urat make urat. Ieu mun bakso tulang dieun. Bakso di tulangan, di bakso tulang. Oh bisi gitu, mata teh tulus meulina na teh da lieur pamikiranna ge cik. Da ayeuna mah da madak lieur da mun ngarankeun zaman ayeuna mah geus puguh pahili. Loban pahilinya, Bang. Nah, loban pahili bahasa. Heeh. Wah, da ayeuna mah atuh geus canggih. Mata intina tadi teh nya ngajar ka ieu bayaran ku sulu kudu ada minang ieu nya banyak. Gaulnya Minang gaul. gaul. Arek ge mah. Madak ge.